Batara Kala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ujang Nyai Incu Aki, mitra dongeng Sunda anu tetep satia di mana wae ayana. Wilujeng patepang deui sareng Aki dina acara Kileuksa Ngadongeng. Urang neraskeun hanca dongeng anu katunda dina judul Batara Kala. Dina bagian anu kagenep, harita teh buta geus dibere ngaran ku Batara Guru nyaeta Batara Kala. Saterasna pamenta Batara Kala ngeunaan pakaian jeung dahareun dituduhkeun ka Marcapada sina nepungan Batara Kalamat. Kumah lalampahan Batara Kala salajengna sumangga nyangakeun dongeng Sunda dina judul Batara Kala bagian anu katujuh. Sumangga wilujeng ngadangukeun. Teu mikir dua kali, geus dituduhkeun kitu mah Batara Kala teh cengkat. Jigrah-jigrah ninggalkeun bale marakata wawangunan tepi ka inggeung. Batara Guru jeung Panji Narada ngajajabkeun ku paneuteup di pelong tepi ka ngilesna. Satuluyna Batara Kala turun ti sawarga kajugjug deui ka Marcapada. Adi Guru, tah geuning kitu kajadianana. Muga-muga ulah aya karaman deui. Ceuk Panji Narada bangun anu baluas asa reuwas kareureuhnakeun. Kakang Narada ulah salempang keun bae da geus kitu dumukna. Sikala moal ngaruksak da pamentana geus dicumponan keun sina nepungan kanu jadi lanceukna. Kitu saur Batara Guru bari tetep ayem saeutik oge henteu ngemu kahariwang. Ih nya, muga-muga we kitu atuh. Tapi panuhun ulah diogot teuing, pamentana ulah ditedunan teuing, bisi matak ngaruksak kanu jadi kolot. Moal kakang, moal nanaon, Kakang Panji ulah hariwang. Nya ari kitu mah teu wasa ngalalangkungan Adi Guru. Cag tunda heula kaayaan di Suralaya. Urang teundeun di handeuleum sieum, urang tunda di Hanyuang siang. Diteundeun baris sampeureun, ditunda baris bawaeun. Kacaturkeun di Marcapada. Kebat lampahna Batara Kala, sanggeus aya di Marcapada terus ngapruk neangan tegal kapapan. Sejak nepungan nu jadi lanceuk anu katelah Batara Kalamat sakumaha anu dituduhkeun ku Batara Guru tea. Jigrah Batara Kala lempang. Kawas anu ngeus-ngeus saban ngalengkah kadenge ngageblig tur eundur handaruan. Sasatoan bur berlalumpatan sarieunun tatangkalan nu kadupak ting dorok-dok beungas sorana sea ngaguru. Di mana tegal kapapan teh ha? Borobot tatangkalan nu kairik pareunggas. Batara Kala terus lempang bari alak ilik neangan tegal kapapan. Hayang buru-buru tepung jeung lanceukna, hayang geura menang bagian. Akhirna sanggeus lumampah di jagat Marcapada. Jog anyog kanu dijugjug bener pisan didinya aya hiji makhluk anu teu pati beda jeung Batara Kala.
Gerok Batara Kala ngagorowok bedas. Hei, saha nu ngageuguh deui ieu tempat? Ieu bagiakeun aing Batara Kala. Sorana handaruan ngageuingkeun pribumi anu keur ngabugigag sare. Gurinjal hudang terus gigisik bari heuai. Jung nangtung sarta ngagorowok. Hai, saha Andika? Kumawani ngagareuwahkeun aing anu keur ngeunah hees? Kadieu sia burung. Pokna bari jalang jeleng nulak cangkeng. Atuh cakakak ti kajauhan aya nu seuri tayalian iwal ti Batara Kala. Hahaha. Aing ye Batara Kala. Oh, Batara Kala, saha Batara Kala teh? Saumur dumelah kakaranga denge asa eueuh beja ti anggalna. Urang mana sia ha? Batara Kala mat nanya bari mureleng semu galak. Tapi Batara Kala bungaheun sabab anu diteangan teh geus kapanggih. Memeh ngajawab kalah malik nanya. Nah bener Andika teh anu ngaran Batara Kalamat? Bener aing Batara Kalamat. Saha ari sia? Hahaha. Syukur bagja kumanjangan bagia kakang. Hah? Batara Kalamat kaget aya nu nyebut kakang ka manehna. Nah kalah ngarenjag. Ieu aing Batara Kala, anakna Batara Guru ti Suralaya. Ceuk bapa maneh teh lanceuk aing. Ari aing adina lanceuk. Hahaha, tak kitu kakang. Oh, kutan maneh teh anak Batara Guru? Ceuk Batara Kalamat bari colohok. Panona nalak-nalak rupana anu jadi dulur. Tapi can percaya pisan bubuhan anyar pinanggih. Heueuh, aing anak Batara Guru. Ari maneh lanceuk aing. Be eta kalanceuk kitu peta sing sopan atuh Kala. Nah make ngomong kitu naon ari sopan. Aing mah teu ngarti nyaho oge geus untung. Lanceuk. Nah bener Andika teh anak Batara Guru. Nah bener ngaran maneh teh Batara Kalamat. Batara Kala jiga nu cangcaya hayang ngajentrekeun heula. Bener aing Batara Kalamat, anak Batara Guru. Jadi bener anjeun teh lanceuk aing? Are maneh bener anak Batara Guru mah? Ya bener. Hahaha. Syukur. Meureun aing teu salah ngadatangan. Tahayeuna aing rek nanya deui. Teu kebat ngomongna kaburu dihalangan ku Batara Kalamat. Mangkelanan ulah waka panjang micatur. Teu hade ngomong di dieu hayu urang ka jero imah. Sabab mun kitu mah bener maneh teh adi kaula. Hiap adi, urang ka jero, urang ngobrol jeung kakang. Syukur kakang. Hahaha. Batara Kalamat. Blus duanana kahiji wawangunan. Gek dariuk sila tutug. Batara Kala bungaheun pisan sabab teu hese neangan nu jadi lanceuk teh. Sedengkeun Batara Kalamat tangtu we bungaheun deui. Sabab geus heubeul hirup sorangan eueuh batur pakukumaha. Ari ayeuna bet datang Batara Kala anu ngaku adina. Nyatang tu bae bunga atuh harita oge galecok ngabageakeun nu jadi dulur. Kala, kumaha kaayaan bapa di Suralaya? Bapa teh beunghar. Jadi raja para dewa di sawarga. Geus nyaho kakang oge eta mah, maksud teh kumaha cager? Nya meureun cager, datu gering, jeung bager deui. Nyatang tu bager kangaranan bapa ka anak. Heueuh bener, bapa oge ngomongna teh kitu. Geus ulah sempal kapiguyon, pek ayeuna mah geura nyarita. Nah rek naon sajabana ti nepungan dulur teh, bisa aya perlu anu penting pek omongkeun. Atawa bisi aya amanat ti bapa, prak caritakeun ka si kakang. Lanceukna nyaan mikaheman kanu jadi dulur teh.
Saeutik oge teu boga rasa curiga. Lanceuk, dah heueuh, aing teh rek aya picaritaeun. Tapi samemehna aing rek nanya heula, nah bener maneh teh geus dibere warisan ku bapa? Warisan? Batara Kalamat heraneun pok deui. Warisan naon? Taceuk rarasaan mah teu dibere warisan naon ku bapa teh. Wah, piraku rek wani ngangles. Panceuk bapa oge kitu. Sabab aing teh pangna datang ka dieu dituduhan kudu jadi bapa. Batara Kala rada muncereng ambek. Geus kaciri sifatna teh harak jeung barangasan. Ke acan ngarti kami mah. Cing sok kumaha ceuk bapa? Atuh barabat Batara Kala ngadadarkeun obrolanana jeung nu jadi bapa. Dibejakeun kabeh teu aya anu kaliwat. Atuh Batara Kalamat oge ngartieun ayeuna mah. Tah sakitu omongan bapa teh, Kakang. Heueuh kaharti ayeuna mah. Heueuh kaharti ayeuna mah. Atuh ari sakadar menta papakean jeung dahareun mah teu kudu mapai warisan. Daku akang oge moal burung dibere kangaranan jeung dulur piraku rek hawak. Ceuk Batara Kalamat leuleuy. Jadi rek mere ka aing nya. Atunya arek Kala. Mana bagian aing? Keur dahareun maneh ku akang dibere tanah belah kulon. Wah, mung moal piseubeheun hayang ditamahan deui. Harna geuning sarakah boga adi teh piraku teh cukup. Moal mahi, moal matak seubeuh. Tambahan deui, ceuk Batara Kala maksa. Batara Kalamat ngahulang heula, mikiran pilampaheun. Akhirna hatena leah boga niat rek ditambahan deui. Cek pikirna moal matak rugi dibikeun ka dulur ieu dapada sarua anak bapana. Kumaha Batara Kalamat? Batara Kala geus teu sabar. Heug ku akang ditambahan deui, kop kakalerna keur maneh. Asana mah cukup sakitu mah, sabab kakulon jeung kakaler. Wah mung, moal mahi, moal matak seubeuh sakitu mah. Harnya hayang sakumaha? Batara Kalamat nyengor ayeuna mah kaciri ambek. Tambahan deui. Heug atuh ditambahan kawetan. Mung, moal mahi sakitu oge, moal matak seubeuh. Nya ari sia sarakah teuing hirup teh, piraku sakitu moal matak mahi. Kakulon keur maneh, kakaler keur maneh, ditambah deui kawetan masih keneh can pimahieun. Nah hayang sakumaha asa kabina-bina teuing sia teh. Batara Kalamat mimiti ambek, tapi masih keneh bisa katahan. Sedengkeun Batara Kala nyerengeh pok deui ngomong. Da aing mah hayang kabeh, kakulon keur aing, kakalerna keur aing, kawetan jeung kakidul oge keur aing. Ngarah seubeuh si kakang mah teu kudu hayang dagu seubeuh ti bareto. Hah? Batara Kalamat buncelik bakat ku amak. Huntuna kekerot panon bolotot malah napasna renghap ranjug. Bet asa diunghak kudu jadi adi. Kakang Batara, naha make buncelik? Da sia mah kaleulewihi hirup teh teu parok jeung batur. Nyao aing mah teu boga batur. Pokona mah hayang seubeuh. Ari kitu carana mah lain hayang seubeuh tapi hayang ngarbut sakabeh harta. Dasar sarakah nurus tunjung sia. Teu uyahan humayua keur goreng sopak teh goreng pucus deui. Batara Kalamat kukulutus ngabudalkeun amarahna. Jeh aing malain rek ngarebut tapi rek nyokot warisan ti bapa. Ari sabab ayeuna mah bagian aing, da akang mah geus lila ngagugulung. Meureun geus bentet, nya ayeuna mah giliran aing. Akang mah teu kudu hayang. Ganeng siah ganarwo, Batara Kalamat nyentak.
Nah make nyarek gandeng pan aing hayang bagian. Kurang ajar, nasihat teh kabina-bina teuing Batara Kala. Henteu, teu kabina-bina sakitu mah aing mah ngan sakadarek menta bagian. Hayang ngasaan warisan ti bapa Batara Guru. Nah make temikeun akang mah geus lila ngagugulung harta ti bapa. Geus heubeul, weureuh seubeuh sagala sorangan. Tah ayeuna giliran aing. Naon salahna? Batara Kala keukeuh hayang kabeh ku sorangan. Teu sieuneu najan lanceukna buncelik bakat ku ambek oge. Hei Batara Kala, nasihat teh mani neugdreug teuing? Sia rek wani ka aing? Batara Kala mat akhirna mah nangtung ngajak gelut. Teu wani kunaon? Isuk wani sore wani. Tembal Batara Kala. Kurang ajar mun kitu mah sia teh kudu modar. Mun nya mah kudu modar nyaheug teuing. Aing mah modar ge teu panasaran. Sok ari nya mah wani geram maju. Urang jogol pati begalan nyawa. Urang silih jajal pangabisa jeung kasakten. Nyaan sia teh Kala? Nah make teu nyaan, sor geram maju. Moal dipanglumpatkeun, malaur geus heubeul teu manggih gelut. Sok rek kumaha? Kurang ajar rasakeun sia Kala. Akhirna ger tarung patutunggalan. Silih gitik, silih dupak, silih babuk, silih banting, silih seret, silih bebeutkeun. Sarua gagahna, sarua rosana, tepi ka ngadatangkeun sora anu ngaguruh lir Gunung Urug. Jelegur Batara Kalamat dibebeutkeun, jagat nepi ka ingeung batu mancawura. Korejat Batara Kalamat hudang gabruk ngarontok adina, jogol heula silih suruduk, gurudug kakidul, seak kawetan, duanana sarua kuatna. Lila-lila karawak Batara Kala dirawu, jelegur dibebeutkeun, jagat ingeung deui kawas tadi. Kurang ajar siah Kalamat, kaing kumawani ngabantingkeun, rasakeun siah Kalamat. Korejat Batara Kala hudang deui, gabrug ngarontok ka Batara Kalamat, ger galungan deui leuwih rongkah, papuket ngadu tanaga, lila-lila silih kokos, ngadu sihung jeung huntu. Dihakan atah sia ku aing. Ceuk Batara Kala bari calawak, rek ngokos sirah Batara Kalamat. Tapi anu dikokos babadug bari nonjog, blak Batara Kala ngajengkang. Ayeuna giliran aing, awas sia Kala, dilegleg ku aing mah sia, rek dihakan atah sakalian. Gabrug Batara Kala dirontok, gap sirahna dikokos sataker tanaga. Kreng, kreng, sada ngegelan wajah. Sihung anu sakitu ranggeteng teh tuturak. Huntuna oge teu kuateun ngegel sirah Batara Kala. Atuh cakakak nu digegel seuri ngagak-gak. Sok mun nya mah bisa, hakan hulu aing. Bari tuluy ngagurinjal, tapi kaburu didengkek deui ku Batara Kalamat. Ngajedog sia Kala dihakan ku aing. Gep sirah Batara Kala digegel deui, beledag sihung katuhu potong. Tuluy murag kana lemah tepi ka ngageblug. Cakakak Batara Kala seuri, jeung seurikeun lanceukna anu sihungna potong. Kunaon sihung sia dipuragkeun Kalamat? Gebeg Batara Kalamat ngarenjag terus cengkat bari colohok. Breh sihungna ngagoler dina lemah, sirahna karasa lieur. Kurang ajar, nah sihung aing bet jadi regas. Lain sihungna nu regas, tapi hulu aing anu teuas. Sok hakan deui mun nya mah wani. Batara Kala nangtang bari mapanas, nyapuguh Batara Kalamat beuki budal amarahna. Cek ujaring carita, sihungna anu murag teh isuk jaganing geto bakal jadi keris pancaroba, ageman Dipati Arjuna panengah Pandawa. Ujang Nyai waktosna parantos seep.
Kumaha nasib Batara Kala mat salajengna sareng kumaha lalampahan Batara Kala salajengna antos waleranana dina carios Batara Kala bagian anu kadalapan. Kanggo dinten ieu sakitu heula anu kapihatur. Permios cag.